warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kurijeng enjing pamirsa sadaya. Kurijeng patepang lawuh pamrok Johor dina bewara basa Sunda IPS hiji. Dinten ayeuna tangtosna sareng simkuring Yuda Wiguna. Simkuring Irman Robiatus. Simkuring karantos nyakeun bewara-bewara akurat jeung faktual kanggo urang Sunda. Di antarana bewara ngeunaan PTMT sareng bewara ngeunaan harga minyak. Kanggo pembuka pamirsa, ieu bewara. Alhamdulillah, murang kali anu sarakola di Kabupaten Bandung tos ngalaksanakeun program PTMT atanapi pembelajaran tatap muka terbatas. Periode kauningan ku urang sadaya yen PTMT teh nyaeta program pemerintah pikeun sakola-sakola anu para muridna kedah ngalaksanakeun program diajar tatap muka atau offline. Program PTMT ieu tos dikawitan di sasi kamari. PTMT ieu tos dilaksanakeun sasasi kapongker anu dituturkeun ku sadaya jenjang sakola. Ti mimiti TK, SD, SMP sareng SMA. Kumaha kagiatan PTMT ieu lumangsung? Simak ieu informasi. Kumaha upami diajar PTMT nyebabkeun kasus Covid-19? Ini terserah kepada pimpinan pusat ya, kalau masih diberlakukan untuk PTM 100% dipersilakan, tetapi kalau meningkat masalah Covid ini harus dihentikan ataupun 50% ya. Melaksanakan PBM, proses belajar mengajar di sekolah. Harusnya ada solusi lain, yaitu dengan diadakannya PJJ, pelajaran jarak jauh di rumah masing-masing ya. Terima kasih Dr. Vito. Harus diproses di lingkungan sekolah, diisolasi di lingkungan sekolah bersangkutan. Jadi di SMA 1 ini sudah ada kamar-kamar isolasi dan kemungkinan selanjutnya dikembalikan kepada orang tua atau pihak yang berkompetensi, yaitu pihak rumah sakit ya. Kemungkinan besar itu ya. Nah, karena setiap wilayah itu berbeda-beda ya lokasinya mengenai Covid yang sekarang itu. Mungkin Bandung Raya sudah termasuk PTM 3 DKI dan Bali ya. Jadi Bandung Raya semua yang ada di Kabupaten Bandung masih PKM level 2. Jadi masih pemerintah provinsi Gubernur Ridwan Kamil masih mengadakan solusi apakah naik, apakah mau dilaksanakan 100%, apakah mau dilakukan PJJ ya, pelajaran jarak jauh di rumah masing-masing. Ya, dilaksanakan kalau PTMT 100%. Kemungkinan besar ya, tergantung Covid ini, Omikron ya, yang mungkin ini gelombang ketiga, mungkin yang nggak tahu ya, adakah ada virus-virus lain lagi. Kita hanya berdoa saja mudah-mudahan Omikron sampai semester sekarang ataupun tahun sekarang sudah berhenti, karena virus ini tidak akan hilang ya. Kemungkinan tergantung kita harus merawat atau ada 5 apa namanya? Prokes ya, 5 prokes harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Ya, biasa. Kemarin suka pertanyaannya. Ya, sok. Nah, kesulitan anu dihadapi dina PTMT ieu. Dina PTMT ieu teh aya enak-enak nanya. Enak nama sakola teh jadi kudu sakedap di jam 7 sampai jam 12, tapi bisa sakedap eta pelajaran teh jadi kurang kahartos gitu. Nu diajarkeun ke guru teh jadi kurang kahartos itu jadi sakurang gitu. Terus teu enakna nyaeta anu ka sakola teh sakedap sakedap kan salah. Nu ka sakola teh jadi ngasakedikan 50% jadi setengah-setengah dibagi. Eta sakurang we kitu dalam sakola teh. Nah, anu diharapkeun kanggo PTMT ka depan. Nah, kalau yang abdi mah semoga we mugia si corona ieu teh enggal leungit lah, enggal licak gitu. Terus jadi si sakola teh ngarah ka sadayana gitu mah. Nuhun Ya, sama-sama. Nuhun perusahaan nutos masihan informasi di lokasi. Warta salajengna nu lumangsung saatos iklan. Kunaon? Cangkeus. Pakai ya? Makan enak. Efeker. Kunaon? Kepede bumulu. Pakai. Bau paham langsung lengit. Kita salajengna ngeunaan harga minyak. 7 dinten saatos pemerintah ngasubsidi minyak goreng pikeun ngontrol harga tinggi dina 18 Januari.
Masyarakat masih kena sesah kenging minyak goreng. Dina sababaraha minimarket, dina sababaraha daerah. Stok minyak goreng leuwih gancang bea. Di lokasi tos aya rerencangan abdi nu bari ngawawancara salah sahiji pedagang ngeunaan harga minyak anu naik. Simak ieu informasina. Punten nama ibu saha? Ibu Sri, Kumargi pertanyaanna, kumaha pendapat ibu ngeunaan naikna harga minyak? pendapat ibu sih terasa kalau ada naik minyak naik. Ya sebagai pedagang mah ya pengen serendah mungkin lah harganya seperti dulu. Kerugian naon anu ibu alami dina naikna harga minyak? Kerugiannya banyak. Soalnya kan itu di luar batasan kalau harga sampai segitu tingginya. Kalau untuk pedagang terlalu berat lah untuk naik harga minyak naik. Kumaha strategi ibu dina nahan pembeli? Ya mungkin ibu mengurangi, ya mengurangi sih nanti mungkin ada harga yang lain lebih rendah. Untuk harga minyak tinggi, harga yang lain lebih rendah dari harga minyak. Tapi harga tetap tidak dinaikkan. Kira-kira sabaraha perbedaan harga minyak tahun sareng ayeuna? Oh, perbedaannya tidak jauh. Dulu masih di harga yang normal, sekarang tidak normal menurut ibu karena terlalu tinggi harga minyak sekarang. Hatur nuhun Bu atas waktosna. Dengan staf sakitu warta anu karantos dipedakeun mugia janten manfaat kanggo pamiarsa sadaya. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun, sim kuring Irma, Simkuring Yuda. kuninga pamit undur diri, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.